murid yang calongak seperti kamu. Itu tadi si King. Ya, sini. King ieu kumaha King? Sarwana tadi ngomongkeun, teu meunang ye. Ngomongkeun ka guru kitu batut. Selamat. Orang tua maneh sina datang ke sekolah isukan. Murid-murid di sini mah mempunyai attitude dan akhlak yang bagus biar menjadi orang yang sukses sebagai pengusaha muda yang punya akhlak dan attitude yang bagus. Iya, mohon maaf Pak. Maaf Pak. Goblok guru teh ngamuk dewe. Ini Pak gua aing di kitu tah cungurna. Eta lamun lain guru ku aing geus di Sikat di ning teh. takol ku aing Nya kumisna baklang kitunya goreng goreng patut. patut gede ambek di sikehead teh. Pak. Pamit Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.